lesotkan Bima. Hai potong dibanting-banting aja. Bima. Wah. Binungan. Dursasana ningali pabalatakna wala dia balat tamtama nu digotong nu digusur jeung sajabana di medan laga lalah namaan kasumangetan Dursasana ningali kajadian daya-daya ulah Gusti sanes teu diprihatoskeun sadayana nanging pabalatakna wala dia balat tamtama nu potong beheungna nu semplak tak-takna anu rikas leungeunna luar biasa kawas bagong ngamuk si Bima kayanana tak kitu ulah Gusti luar biasa geuning beuki dieu teh kalah beuki sumanget kalah beuki gararanas pihak-pihak Pandawa. Hai maneh tong make jeung nyarita kitu keur kaula Dursasana moal ngejat satu nyang beas. Bima gerak aku kurang ajar poe. Bakal hancur Pandawa. Sanajan maneh kokoar pajarkeun teh nginum geti aing Bima. Eta manganukur samet ngagos supaya aing lemah. Lamun saksi kuman ngejat satu nyang beas. Ayeuna mangsana dipetik-pati jalan nyawa ku kaula. Haling maneh. Sadaya-daya Gusti nyangakeun ampun. Bima mangsana patutungalan jeung aing kurang ajar. Datan nerat tangan demane muka ulinganan. Datan nerat tangan demane muka ulinganan. Sakru kabuyutan ada jalan. Bima, ajakakeun bacot iblis. Geura aku poe ieu bakal putus riwayat. Bebekeun sareham sia. Uyuh getih sia wae. Moal gila ku omak aing sanajan yen ancaman kumaha bae Bima. Bima geura aku kumaneh ayeuna mangsana. Sanajan dulur aing geus tumpur baraya geus beak pamili ngemasing pati. Aing anu bakal nebusna. Kitu ge aing can waktuna. Dulur-dulur aing geus tumpur tapi aing aya kene dina harti. Aing masih kene di tangtayungan.
mangsana ayeuna maneh bakal diarah nyawa buktikeun Duryodana Dursasana buktikeun sawiya satu ku abdi kan babak uluna buru-buru sia mawa bokor nah mawa bokor kuat si paheun bokor keur getih buru tong ambak ai bokor kare getih ye asuh mangga tenang gerak tungkul kana jogot tangah kasarapan pililian ke dunya kuraja aja kaken bajot Dursasana maju waspada nerakatun pada tumarangan dan nerah ingkang ngalaga dan nerah ingkang ngalaga Nalendra Prabu Batara Kresna nyawang tikangangan anu nuju tong terang pedang perang di tengah Tegal Kurusetra barang ningali kahiji tempat Bima nuju disiksa ku Dursasana margi leur Dursasana kakungan aji belut putih ditewak begitu dikieu teh lepas wae itu kayana sastra jingga yo kadieu lah semaka pihatur Gusti kamana si dawala sareng Gusti Sadewa paling kalian ulah katingali dunungan maneh Bima numawi ulan aduh rada hariwang abdi oge teu acan asup peureup hiji-hiji acan anu keuna ka Dursasana leueur saurna teh ulan bejakeun ka Bima kumaneh corowokeun ti kajauhan naon ka ngeangan teh ngebul gua kabul tanah ngebul oh sumuhun maksudna tanah ngebul teh keupeuh ku Bima di mana geus nyeka tanah ngebul langsung tewakeun ka Dursasana seuseut engke bakal katewak oh bisa jadi ulah
siap bulan itu naon mana dari bawa bokor bulan kangewan wadah getih tak ternaos karena bokor heula kirim ke tanah ngepul karena bokor ke heula saya bulan jantan kayak kita ngebul bakal seuseut pecahkan montong ngejat Bima kurang ajar kan albon iya kita ngebul jangan siapa cek lah bernaus ya kita ngebul bor beli pada malam daging apa dur sasana teleur kan kita ngebul mati asa itu cina ya ngerti ai betul ayo luas leos ya gelut teh maju kuraja iya woi iya Bima lesotkeun aing lesotkeun kuraja aku kapanting lesotkeun kuraja woi Bima lesotkeun kuraja pati utang wirang tiba wirang motor siap wah woi lesotkeun Bima lesotkeun kurang ajar lesotkeun Bima hai motong dibanting-banting kurang ajar geleng naon Bima siap bangsat siap kodar siap lain jagan kekegan nuhun bos cekap dia oke cacak kita ngebul komo lamun ku korong ngebul hari aing na naon aja aduh Bima lesotkeun aing motong dibuat-buat Bima bere kasempatan aing pikir ngalawan ajotos tenggorokan ira tenimpan sanara lesotkeun Bima anjir tapi kalau pulang gitu jangan bodoraka begitu ya Bima bokor iya lah Bima binungan kan waduh sumpah lebih ka dilaksanakeun gitu kawas nguyup Coca-Cola nguyup Fanta merah Raya Dor sasana gugur jelema nu receh
ya teh bawa ke si Aceh Drupadi di kemah si Aceh jangan ngalaksanakan sumpah di angin ku getih si dirusa sana kade bahe sih kade bahe oh itu ayo nanti gitu menit pas tuh anjir asal coy kacarios di palih kaler nyaeta ieu sang kuning diiring ulah dia belakang tamas semata tarung sareng sadewa silih tembak ti katebihan oh sia sadewa aingnya keur bebenyit moal ngejat satu yang biasa hancur siapa nawa poe poe bendera ingkang ngalaga bendera ingkang anu nguntuh pikeun ngayonan Yuda jeung Sadewa. Sadewa mangsa ayeuna bakal dipetik pati tiara nyawa. Utang pati bayar pati utang urang bayar wirang Sadewa aing nyaho bebenyitna kene. Pengalaman meuleuwih teh aing sanajan maneh geus ngelehkeun bangsa jin kukutan aing ayeuna mangsana aing pikeun ngayonaan Yuda awas ya aing bakal nyiluman ngabongohan si Sadewa ditembak kumaha susulputan syahulnya sanajan pinter ora katengar bicara katana pun jule apa boga jin boga naon teu sieun lain ya hampir-hampiran juragan Sadewa enggak nuhun salamun sawang surah da nemekeun naon pula ngirim jin 2 udah hamun wartoskeun maka abdi talian ku abdi duanana ge iya urang puput jin kitu mah geura kade hati-hati maneh mundur bisi kabongohan ulah sisa kuning mah licik kade sumuah sawios tenang we kulan wong becik kacicing teu bakal katara nu salah mah wong becik bakal kaciri tenang asal urangna istiqomah teu aya deui cing ancek-pancek ulah ungut kalinuan ulah gedak ka anginan kitu saurpun bapa ge pulang oh kitu semua bakal taluk lu kitu masa bersihkeun we manah nya ulah aya dengki naon-naon tapi urang mah cing inget ka emut kana kewajiban we pulang nya tapi tenang tukeun bener sang adil ulah duwi kaseterasan kajahatan teh meuweuh itu cek abdi lagi mundur
Sadewa tras-trasan ngincer sang kuning ke mana lompatna. Ebreh yen sang kuning teh aya di sapengkereun wala dia bala tamtama. Ngahaja di benteng ku tameng-tameng. Gitu kaayaanana bari jeung teras-terasan ngabongohan nemak. Kasadewa piala bongohna. Hampir-hampiran jadi mangsa mana. Sakuni so suci sahirup dina sela-sela katempoh wae yakin eta baju si Sakuni utang pati berpati utang wirang bawirang bongan manehna ngalecikan aing oge bakal datang ti satu kangeuna. Jentre pertelang emang goleng punduk nasang kuning katingali. Iya, rasakan bangsa. Marukan aku mah beresnya. Sok awas. Rek ngalawan kakolot mah si kurang ajar. Timbalan. Selamatkeun aing. Sadewa. Kamana bisa si kurang ajar suk nyebutna. Plastik kersayang tumampar. Gigi. Atuh ieu panas Sadewa nyasar. Kena pisan kana tak-takna ingat sang kuning kakenaan ku panas pisan. Gusti Allah surahnya sakone lomo Allah silakan. Dulungan siapa mana biar? Kurang aja, wih, sampai, wih, bapak siapa sakit musik siapa yuk? Pindah. Licik Sadewa, licik kurang ajar, licik.
Wisna sakuning nuju kokosehan kakenaan ku panahna sadewa bari wala dia balatam tama sorak amal-amalan yen netelakeun sakuning sampun kena ku panah sorak dia sakune roboh sakune lubur darah sia kurang ajar anak sia si Dursasana ampun kasih Dursasana anak ini anak moyang kasih geus jiga lama menang yasa sia urajar waktu balik tunggi lagi ampun anak ini gara-gara sia setan Pandawan yang syarat 12 tahun 1 tahun nyamur 13 tahun aing jadi budak gara-gara sia Bima ampun Bima penastik kesayang tumampara memang sumpah Bima pikir ngabebekeun sarehamna sangkuni sabab iya anu jadi bibit rujit inu rusuh yakin mangsa balitungan dina Bratayuda wah Bima wah sakune labo barang ngadangu sang kuning sampun masing pati Dursasana korban di pihak Pandawa aya nu ngalung-ngalungkeun topina helm jeung sajabana uyah-uyahan ti pihak Pandawa yen Pandawa aya kaulan kukituna Suyudana Raja Astina anu aya disapengkeun pasukan barang kejadian kitu lompat sakalompat lampe iya iya ada apa kaganggu wilujeng iya iya nun nanging Suyudana lompat ka kemah panitipa kemah pamajikanana nyata Panawati si Duryudana lompat di pakarangan diberi baik ya rasanya